Suluh itu ku suluh naon garar deh suluh teh. Nyai, kumaha kameresan suluh teh? Heeh, kameresan suluh. Heeh, atuh lah beresan kayaknya. Ngala kungala anak sulung teh bararada. Jadi teka duga mak mekok. Ibi, eta teh keur naraon? Nuju meresan suluh eteh. Yang naon atuh suluh eteh? Nyajang mirun seuneu atuh. Tos teu zaman ece, suluh mah bikin rudet aja ece. Aku duku naon atuh, da di kampung mah saukur ku suluh. Pakai kompor atuh, minimal pakai kompor gas. Aku aja pakai kompor listrik. Kompor we abi mah teka bedag Ari eta teh atuh suluh jang naon da eta mah bangun jang gula kitu gara deui suluh teh. Si eta mangan kompor we abi mangan saukur gaduh hau SBY. Di abdi mah hau SBY mah tos teu zaman. Kantun ka ngebul. Janten kana soca pareurih. Sok arareungap geuningan teh. Sia teh meni ngaledek. Nah, maneh terek ngaliwat apa rek ngahina ieu teh? Ka itu sia ini Kompor sagala rupa disebutkeun. Aros mah teh nuju naon kitu hungkul. Sabodo aing arek init. Teh kaheula teh entosan. Rek naon deui wae. Oh, rai si eteh ditaros teh kitu. Biasalah urusan jelema senang mah. Si eteh meni kitu, meni sombong. Enak naon dina dompet? Teh rek ka mana nu leresna? Nyaho mah maneh teh abi teh arek nyokot duit. Arek nyanak duit teh kanu jalan kanu garung kieu. Mana we bebas atuh jalan mah. Nyanak sisma ka itu tuh, jalanna tuh satahu abi mah tuh, ka jalan ka itu. Rek nyamper heula babaturan, meni sok hayang nyaho we. Nyanak duit naik sabaraha teh? Tuh meni hayang nyaho teuingan maneh teh. Teh oge tadi hayang terang kana kahirupan abi. Ari kudu dicarioskeun mah bade nyanak aci 10 juta. Meni ageng. Nya atuh ageng, ai eteh mah ku hau suluh kitu mah moal mungkin nyanak aci 10 juta. Ai si eteh meni carios-carios acis oge. Kapan maneh teh nanya bieu teh? Ini siapa itu? Hayo ngomong-ngomong duit tuh pegawaian teh. Ari mah make jadi kitu. Ini siapa itu? Mantong sia. Itu. Mantong sia. Ayo teh kieu ongkoh nanyakeun. Dasar jelema teh ngadekan yang jelema pedah lagi teh. Nyai lah orang beresan deui lah. Tong dipikiran gitu mah jelema burung ngadeuk we. Jelema teh kalari itu teuingan ongkoh nanya ka aing teh